Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekleber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP sawang-sawangan di mana wae ayana dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian ka-16. Ieu yasana Bapak A. Tolib. Satu acan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ibuna oge henteu nyarios deui anjeunna oge ngalimba bangun anu sedih emoteun kana nasibna anu nuju tunggara. Dugi ka wengi pisan ibu sareng putra henteu karulemna ngaremitan anu henteu damang. Kersaning Gusti Anu Maha Suci Raden Raharja anu teu damangna parantos lami lalandongna parantos ka ditu ka dieu panyawatna henteu pisan ngirangan. Tapi saparantos disuntik sedang dipasihan obat pel ku Dokter M. Suherman mah dadak sakala ngaraos rada sehat. Panyawatna ngadak-ngadak ngorotan teu pati karaos dua dinten oge tiasa endiuk sareng kersaeun barang tuang. Atuh henteu kinten bari ngaheunana istri sareng putrana teh ningali anu henteu damang majeng deui kana sehat teh. Dina hiji waktos saparantosna dua dinten diparios ku Dokter Neng Pujiati sareng ibuna keur mayunan anu henteu damang bari cacarios. Ibu, santen ieu panginten dokter ka dieuna deui teh. Dalandongna oge parantos seep. Kudu ditelepon deui meureun lilis bisi pohoeun. Piraku ibu, da ku anjeunna oge dicatet dina notesna. Moal hilapeun tangtosna oge. Pukul 2 di sisi jalan anu brasna ka bumi Raden Raharja aya mobil sedan eureun di hareupna aya tanda mobil dokter. Yut nu tumpakna turun tina mobil hiji dokter anom keneh ngajingjing tas lempang lebet kana gang teras lebet ka hiji bumi. Eta dokter ngetrok panto bumi bari nyebat punten. Nu kagungan bumi norojol mukakeun panto. Brai panto dibuka Neng Pujiati olohok socanan teu ngiceup-ngiceup netep ka dokter anu nembe sumping. Nya kitu deui dokter anu nembe sumping ngahwulang ningali ka istri anu keur ngadeg di payuneunana. Pujiati, lilis ieu teh dokter nyebat jenengan istri nu keur netep. Kang Mohyan, ieu abdi Kang. Neng Pujiati ngarangkul bari nangis. Ku Dokter Muhyan diusapan mestakana Neng Pujiati bari teras dikaleng dicanda kalabat bumi. Ibu, abdi hapunten menawi teh sanes ibu basa wengi mangkuk nama abdi teh asa-asa sareng abdi teh rada gugup emut kan henteu damang bilih henteu katulung. Dokter Muhyan muncungan ka ibuna Neng Pujiati teras anjeunna nyaketan anu henteu damang. Nu henteu damang diparios deui ku anjeunna. Rada ngirangan rupina panyawatna mah Bu. Sur Dokter Muhyan. Sumohon rupina mah ayeuna parantos kersaeun barang tuang sareng tiasa kulem.
Ku anjeunna disuntik deui bari dileutan landong parantos kitu mah nembe nu teu damang teh disimbutan deui di piwarang diebogan. Anjeunna mah teras calik dina kursi ditepas di payunan kuning Pujiati sareng ibuna. Parantos lami ibu linggih di dieu teh Dokter Muhyan naros ka Ibu Ningrum. Kirang langkung parantos aya genap bulan mah ibu di dieu teh. Tapi ari pindah ti imah anu di Cipaganti mah aya kana 7 taunna. Sumuhun, da abdi oge kantos diwartosan ku Lilis. Harita teh anjeunna ngintun serat ka abdi. Nyarioskeun ngalih ka bumi eyang di Cimindi. Malih 2 sasi saparantos nampi serat. Abdi ka Bandung milari ka Cipaganti heula. Leres henteuna atos ngalih hoyong ngabuktoskeun. Namung dugi ka Cipaganti, abdi teh rada oge kaget. Margi nu nyalikan bumi teh bet urang Tionghoa. Ku abdi ditaroskeun ka mana pindahna ari nu nyicingan tadina. Manehna nyebatkeun henteu terang. Atuh abdi henteu lami di dinya teh teras bae ka ibu sareng ka bibi di Sukajadi. Nya ku abdi kapun biang oge ditaroskeun. Anjeunna oge sanggemna henteu kawartosan. Di Cimini oge ku abdi teh dipilari henteu aya nu terangeun saurang-urang acan. Abdi atos sae pangharepan sareng dina emutan abdi. Tangtos parantos nikah teh abae, margi ti payun abdi kantos nampi serat ondangan ti apa. Nu maksadna nikahkeun putra ka Raden Sumirna. Nya emutan teh tangtos dicandak ngalih ku carogena. Dokter Muhyan nyariosna ka Ibu Ningrum teh katingali pesemona bangun sedih pisan sapertos nu sae pangharepan. Ibu Ningrum ningali ka Dokter Muhyan anu bangun sedih teh manahna ngaraos hawatoseun komoneng Pujiati mah sajeroning bayunan oge cisocana ngurubut bae nangis tina emuteun kana kalepatanana parantos henteu terus terang ka Dokter Muhyan tina kawit ngaraos keheul manahna dumeh Dokter Muhyan teu keur satumut kana maksadna palai dicana kabur atanapi di titik-titik teh. Dugi ka emutanana sawios henteu tepang deui bae salalamina sedang langkung sae moal gaduh salaki bae saumur-umur. Tapi paingan saur sepuh manusa mangandarma ngalakonan sagala rupa oge henteu aya nu kawasa pikeun nangtukeun sorangan ti mimiti manusa lahir jodona rijeng patina eta mungguh rahasia anging pangeran nu nangtoskeun. Sapertos Dokter Muhyan sareng Neng Pujiati sanajan pinuh ku rupa-rupa halangan jeung rintangan oge henteu burung tepung deui. Ku Ibu Ningrum sagala rupi lalakonna Raden Raharja anjeunna sareng putrana dicarioskeun ka Dokter Muhyan ditetek henteu aya nu kaliwat. Sajeroning ngupingkeun cariosan Ibu Ningrum manahna Dokter Muhyan teu kinten hawatoseunana ka Neng Pujiati sareng sepuhna sakumaha pisediheuneunana sareng piwirangeunana urut jalmi senang nandangan lara sareng ngalakonan sangsara ku anjeunna kagambar kabeh. Ayeuna mah ulah ngemut-ngemut anu parantos. Apa ibu sareng Lilis sae ngalih bae kana rompok sareng pun biang menawi aya kadar tinu kawasa. Apa urang landongan sugan bae tiasa damang deui sapertos bihara-bihari sur Dokter Muhyan ka Ibu Ningrum. Ari ibu mah ngiring bae ibu nganuhunkeun ka Allah anu kawasa nu jadi anak aya maksud nyait tina kalaraan jeung katunggaraan ibu jeung bapa. Sur Ibu Ningrum nyariosna rada dumareda manehna rada ngahlas rehna Muhyan nu tadina dihina-hina ku anu jadi carogena malasna mah ku budi anu utama. Henteu panjang babadan tenanana antawis Dokter Muhyan sareng Ibu Ningrum teh 2 dinten ti harita Ibu Ningrum carogena sareng putrana parantos ngalih ka bumina sareng Dokter Muhyan. Ku getena sareng tulatena Dokter Muhyan ngarawat sareng ngalandongan Raden Raharja dina salebet 5 sasi oge parantos damang. Raden Raharja katingalina parantos sehat sapertos kapungkur henteu katawis parantos henteu damang mang taun-taun. Manahna henteu kinten gumbirana sareng nganuhunkeunana ka Dokter Muhyan. Dina hiji waktos di bumina Dokter Muhyan Raden Raharja sareng putra garwana nuju caralik ngariung di tengah bumi bangun anu galung bira pisan katingalina teh.
Dokter Muhyan sareng Lilis Sri Pujiati calikna ngarendeng Ibu Ramana Dokter Muhyan sareng Ibu Acah oge sadayana kempal. Kakuping Rama Dokter Muhyan ngawitan nyarios. Kang Harja nu mawira ye dongkap teh selaras nama diwartosan ku pun anak anu maksana bade ngajak badanten. Kurupina mah henteu kedah dipedarkeun panjang lebar deui da sami-sami uninga naon anu bade dibadantenkeun teh. Ayeuna mah langkung utami urang bantun garis ageungna bae. Sumohon ari kanggo pun akang mah ngiringan bae karayi sareng katuang putra Suraden Raharja. Nuhun atuh upami kitu mah tah maksad teh kieu da urang teh parantos janten wargi supados langkung kiat tali kawargianana sakantenan bae urang tambihan ku tali anu langkung kiat nyaeta antawis pun anak sareng tuang putra urang talikeun ku tali pertikahan anu disahkeun ku agama sareng dari gama hartosna mah supados ulah janten pamengan boka barudakna boka nu jadi kolotna. Ayeuna urang nyindekeun waktosna katang tuan keur pinton. Babadan tenanana antawis Rama Dokter Muhyan sareng Ramaneng Pujiati parantos aya kaputusan Raden Raharja mah ngiringan kana pamaksadan sepuhna Dokter Muhyan bae. Henteu lami antawisna ti waktos badanten Dokter Muhyan sareng Neng Pujiati parantos ditikahkeun. Kalayan nganggo upacara nikahna anu sederhana pisan. Parantos salamet henteu aya barebedan duanana sadayana aya dina kawilujengan. Sepuh-sepuhna ti istri sareng ti pihak pamegat sadayana riung mungpulung di bumina Dokter Muhyan pada nawiskeun kabingahan. Sate acana marulih dina hiji wengi dinten enjingna ngariung bari cacarios silaturahmi sarosonoan maklum para tatamu bade marulih ka satempat-tempatna. Mang Darma sareng Bi Aminah ka Bandung, Asep Muhyi sareng Neng Mintarsih ka Soreang diiring ku Mang Uju sareng Bi Imi pamajikanana. Aya deui anu ti Cianjur ibuna sareng Ramana Ibu Ningrum, wargi-wargi ti pihak Raden Raharja ti Sumedang sareng ti Bandung. Dina wengi eta sadayana karempal. Ibu, sur Dokter Muhyan ka ibuna Ibu Acah. Abdi bade nagih janji. Kapungkur abdi nguping cariosan ibu. Upami abdi parantos gaduh istri, ibu bade ngadadarkeun lalakon salira. Dugi ka dinten ieu abdi henteu weleh panasaran. Nya ibu oge dang henteu poho. Nya ayeuna pisan waktuna ku ibu arek didongengkeun. Sugan bae aya mangpaatna keur urang sarerea. Khusus namanya keur anu jadi anak sugan jadi luang jeung eunteng keur lalakon anu baris kalampahan. Tapi urang caritakeun ringkasna bae ngarah henteu bosen nu ngupingkeunana. Ari sanyana mah ibu teh terah Cianjur tapi lain terah menak estu anak tukang tani ahli dagang tina hasilna tatanen. Ari bapa teh katelahna Haji Gojali benang disebutkeun di desa Salembur ibu mah pangbeungharna malah jadi lurah di eta desa. Istina Haji Siti Hapsoh katelahna teh gaduh putrana teh ngan hiji-hijina awewe. Nya ibu pisan ngaran harita teh nalah Siti Aisyah. Keur kaayaan di kampung mah ibu teh loba anu nyebut panggeulisna dina waktu harita mah. Maklum anu jadi lurah sok kasendehan ku semah aya ku tatamu. Har ari ibu nah nganggo 2 rupi aya semah aya tatamu sagala rupi. Atuh sami bae semah oge tatamu keneh sur Neng Lilis nyelang naros ka Ibu Acah. Ih benten atuh Lilis eta teh ari istilah harita mah. Ari semah mah nu dimaksud ku ibu teh rakyat biasa anu maksudna ngumaha kalurah. Kasarna matak hese nu boga imah cenah. Adi tatamu mah para menak nu sok nguruskeun urusan pamarentahan ka desana. Tah disebat kasarna mah anu hade tata alus semu cenah eta teh. Tah disebat kasarna mah anu hade tata alus semu cenah eta teh. Tapi da ari ceuk ibu mah ari kanyataanna mah sabalikna. Di antarana semah jeung tamu teh ari pangpang nama anu ngahlaran ibu. Dina zaman harita oge waktu ibu keur parawan
ari kahayang mah teu aya bedana. Boga pilihan sorangan, ibu teh sasatna mah geus boga papacangan ka sasama ibu. Pada urang kampung, bijilan desa, suka pada suka, lain beunang ngadu-ngadu kolot. Tapi henteu kajodokeun, sabab kaburu aya tatamu teueuh menak urang dayeuh. Nu palayeun ka ibu, kawitna mah pangdatangna ka desa teh, nya kitu urusan tugas nagara. Nu aya patali jeung pada melanana, nya langsung terang-terangan kanu jadi bapa. Aya maksudna hoyong mihukum ka ibu teh. Sanajan nu jadi kolot geus terangeun ka ibu geus boga kahadean, ibu teh dipaksa ku kolot. Da puguh we segala rupana oge meunang ti tatamu. Rupina leuwih kasep, leuwih gagah batan kahadean ibu teh. Saha nu henteu hayang boga minantu ka anjeunna keur kasep teh pangkat, turunan menak, tur beunghar deui. Kitu oge cek paham bapa harita anu pandanganana kana luarna wungkul, kana pangkatna, kana dunyana jeung menakna, ari kana tingkah laku jeung budi anu utamana mah henteu dipake ukuran. Nya gancangna mah ibu teh geus kawin kalawan teu ngingetkeun di akhirna karyaanana rongkah pisan nu jadi kolot teh bakat ku suka. Wayangna oge aya 3 poe 3 peuting. Jabat tatabehan anu sejena, wah pendek nama mupugkeun tai kanyu teh lain babasan. Dibelaan ngagadekeun talun jeung sawah, sawarehna dijualan. Sapedah boga minantu pangkat, sapedah boga minantu pangkat jeung menak, boga angkeuhan bisa tereh kagantian deui. Nya akhirna keur ibu mah bubuhan nu awewe henteu bisa kumaha ngan ukur dulang tinane. Boga salaki teh nya suka bae ari lila-lila mah kahadean nu ti heula bisa dipopohokeun. Nepi ka aya kana 2 tauna ibu boga salaki teh, tapi tara pisan diung mungpulung salalamina. Ari nu jadi alasan mah urusan dinas, anu saterusna mah plengles bae tara embol-embol. Geus henteu aya datang sakumaha kawajiban salaki ka pamajikan. Harita ibu teh geus kakandungan, nganda geus sajero dipihukum 2 tahun teh. Ibu ngandung geus 7 bulan. Lain bae pedah ibu gede duriat, tapi ngingetkeun ka budak anu dikandung. Supaya ulah leungiteun tuturus, nyaku ibu teh dipapai ka ibu ramana kalawan dianteur-anteur ku kolot. Saterusna ibu cicing do kota saimah jeung mitoha. Loba pisan nu matak jadi panyakit ati, berwit ati. Budak teh geus lahir awewe geulis nakal. Dijenengan kuramana Neng Rumiati. Ari ka ibu dijieun kawas kabujang. Gawe sapopoe teh diituh eta. Diparentah. Itu jingjing ieu bawa estu henteu meunang menge. Estu henteu meunang menge teh sanyana. Henteu paya salah saeutik nyeuselan seseepan. Sok mamawa katurunan. Si urang kampung bau lisung. Dasar anak cacah kuricakan. Dasar anak cacah kuricakan teh dipake sisin dekelan pisan. Ibu acah diselang emuteun kana salirana keur ngora ngadongengna liren heula, nyagruk bae nangis. Beun anu sedih kabina-bina. Nu ngarupingkeun oge seueur anu ngalimba komo para istri mah ras kasalirana mung Raden Raharja nyarira ngluk tungkul. Manahna isin asa disinggung ku lalakon ibu acah. Anjeunna geus rumaos tadina anu gaduh emutan gumenak ieu aing raosna asa kaduhung. Ku anjeunna kahartos sadayana cariosan istrina teh. Laras jalmi mah teu aya bentenna nu benten mah nu dimulyakeun ku pangeran nu alus laku lampahna. Ceuk ajengan teh mah anu sae amal ibadahna. Mung aya nu nyaahkeun ka ibu teh. Ibu acah neraskeun deui nyariosna. Geureuha lanceuk salakina nu mikanyaah ka ibu. Jenenganana Ceuk Neng Cahyaningsih. Segruk bae mah acah nangis deui. Manahna kagagas ngadongengna henteu tiasa kebat. Tobat Gusti, kutan ieu teh Nyi Aisyah. Ibu Neng Ningrum ngarontok ka ma acah bari nangis paungku-ungku. Nu sanes mah olohok bae teu karaos socana mah rambisak
ngiring sedihku anu keur nangis. Kasedihan ibu acah parantos saeb kapalidkeun ku Cisoca teras calik deui bari naraskeun nyarios. Aceuk abdi hapunten, nuju ngalalakonkeun sanes ngawonkeun mung bade ngalapluang pieun teungeun. Henteu aya awona Aisyah, dasanyana jalma mah ulah wani ngahina ka sasama. Pedah aing menak atawa beunghar, dahakna mah sami henteu aya bentenna. Benten soteh mungku kawasana jeung pangawasaan Allah bae, ku kudrat sareng irodatna ilahi. Pek bae teruskeun aceuk oge dahayang terang kumaha terasna. Nyeriosna kitu teh bari aya semu anu masih keneh dirahasiakeun. Sanes bae anu janten mertua anu nguah ngeuh teh ka ibu, tapi anu jadi salaki oge henteu aya pisan kanyaahna. Karaosna teh boro-boro bagja, ku salaki oge dianggap sapertos bujang bae, komo dina salahna, dina henteu aya oge estu dijieun-jieun pisan. Ari benduna teh nyeuksekanana lak-lak dasar, nundung-nundung bari ngesek-ngesekkeun, pajarkeun humayua teuing hayang boga salaki kamenak. Ari tata urang desa ngahuyung kung dusun meledug abong urang kampung, estu ning seep matak pika nyerieun pisan. Antuk nama henteu kiat, awak jadi begang, kuru aki ngajang jawing, ati asa digerihan, siang wengi teh gawe ngan ukur ngingisreuk. Kitu oge ari henteu aya sasaha, da ari aya mah mertua anggur tambih-tambih benduna. Dina hiji dinten mah nguping mertua keur badanten sareng salaki, nyarioskeun ka ibu supaya dianterkeun bae ka lemburna. Cenah saur mertua teh boga minantu matak ngerakeun bae. Anggur geura neangan gantina putra menak anu sarua jeung urang. Hanas eta budak keun bae cenah urang urus mengpeung kakara hiji. Ibu teh teu tahan nya ati, nya harita teh terus bae nyamperkeun ka nu keur baradami. Waleh hayang diberesan bari budak arek dibawa. Isukna ibu teh balik ka lembur, nyorangan bae henteu aya nu ngajajabkeun. Mawa koper pakaian, budak oge henteu kabawa dan teu dipasihkeun. Ngan ukur mawa surat model de, beunang boga salaki kamenak teh. Pakaian mah bawa ti lembur keneh, bari ati pinuh ku kanyeri. Sadatang-datang ka lembur, ibu teh gawuk bae ceurik, nyuuh dina lahunan indung. Bakat henteu tahan, urut kasedih dina jero sataun ditahan, harita mah dibudalkeun. Pikiran karasana beuki henteu puguh, mana eta ku tatangga loba anu sindir sampir. Pedah balik ngali gincing, pajarkeun teh hanas bae dibelaan bebeakan hayang boga minantu kamenak teh. Ari buktina mah henteu lana, awak ruksak banda beak teh sanyana pisan. Mana hate asal luang, bari malaweung ingat kanu jadi anak. Eueuh buktina henteu meunang ngaku, beunang ngakandung 8 bulan, jaba ngalahirkeun anak sakitu nyerina. Ingat kakahadean anu heubeul, rumasa geus jalir tina janji. Aya beja manehna ninggalkeun lembur abur-aburan, bet hate teh beuki nyeri, beuki perih. Tungtungna mah barak bae gering ripuh, buk oge jadi dugul. Ari cagerna deui teh pikiran oge langlang lingling malaweung rada teu eling. Kolot anu kantun susahna ngubaran ka saban dukun. Harta banda sesa awuntah urut karyaan dijualan deui. Jaba nu digade mah kabeh oge lapur eueuh nu ditebus. Tina jadi lurahna oge kurahayat dipocot, digaranti da geus eueuh kapercayaan. Saterusna mah kolot oge brak bae gering duanana kalaleban ku polah sorangan. Mana harta banda ledis, anak ruksak, gering ngalang layung. Dugi ka parupusna patutur-tutur, kawitna nu jadi bapa dituturkeun ku nu jadi indung. Ibu oge ninggalkeun lembur ingkah ti eta desa. Indit sakaparan-paran, kabeneran aya nu nyaaheun di lebah Cikajang, aya nu ngarawatan bari bisa ngubaran.
nya saterusna mah ngumbara ka mana-mana gawe babarah buburu nepi ka jaman ngungsi aya deui di Cikajang nepi ka panggih jeung Muhyan. Tah sakitu lalakon ibu teh Mu ari saterusna mah nya Muhyan oge nyaho nepi ka tepung jeung Neng Ningrum nya nepi ka ayeuna bae. Sadayana nu nguping cuk cerek bae beri nyebut watir jeung karunya ka Siti Aisyah jeung sepuhna. Karunya teuing Aisyah sangsara teh kabina-bina disangsara deungeun nepi ka awak ruksak banda beak. Indung bapa oge milu kabawa. Ibuna Neng Ningrum alias Enden Cahyaningsih nyariosna kitu teh bari ngarangkul nangisan Ibu Acah atanapi Siti Aisyah usalamina nandang tunggara. Ayeuna urang sambung ku Aceuk, da Aceuk boga dongeng keuneun sur Ibu Cahyaningsih. Ieu geura urang carioskeun. Aceuk teh ti sabarang nguping kajadian Aisyah balik. Ngadasel ka akangna menta budak. Aceuk hayang ngarawatan ka anak Aisyah. Ya gancangna budak teh dibikeun ka Aceuk. Dibelaan hese capek Aceuk ngurusna nepi ka gede ari nelahna geus gede mah lain Rumiati tapi mawa ngaran Aceuk sawareh nyaeta Ningrum teh Janingsih. Nembe dugi kadinya nyariosna ka bujang Neng Ningrum nangis ngagorowoh ngarangkul ka Ibu Aisyah. Aduh ieu teh kutan indung abdi paingan atuh abdi ka anjeunna bat asa ka indung. Hapunten Ibu, da abdi teh nembe terang ayeuna. Ibu Acah ditangisan bari digalentor. Di rangkulan bari nangis ku Enden Ningrum. Nu sanes mah arolohok bae. Bari cuma limba henteu nyangka yen lalakon Ma Acah teh sing horeng pika sedihun. Ayeuna ditepungkeun jeung anak anu dipaksa dipegatkeun. Neng Ningrum nangisna parantos liren Neng Pujiati oge ngarangkul ka Ibu Aisyah. Ibu teh geuning nini abdi nuhun Gusti abdi kenging rahmati pangeran kenging jodoh teh sasa candak anu janten nini. Raden Raharja oge munjungan teu nyangka tilas bujang teh sing horeng mertua ayeuna janten besan deui. Anjeunna nyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi kalepatanana. Ibu aripun bapak teh saha sareng di mana ayeuna nah aku telenges teuing ka istri teh sur Neng Ningrum balik naros ka Ibu Cahyaningsih. Ke heula da acan tamat dongeng ibu teh engke oge kasampeur henteu lami saparantosna Aisyah wangsul kalayan kapalai ibuna den jumena kitu ngaranna adi beuteung teh bade ditikahkeun ka kapisaderekna ibuna nu aya di Jatiwangi. Kamenak tulen numutkeun pahamna mertua mah nya nyuhunkeun dijajabkeun ka pun lanceuk maksad nanya anana teh da ari ramana mah parantos pupus aripun lanceuk teh nelahna Raden Suratman kaden jumena teh rayi sarama misah ibu mung pun lanceuk henteu kersaeun ngaraos watireun manahna ka Aisyah sareng ka budak nu diurus ku Aceuk. Dugi ka ngamusuhan ka salaki sareng ka Aceuk teh dumeh teu kersa ngiringan kana maksadna sareng dada mihak ka Aisyah. Nya aranjeunna bae ibu sareng putra arangkap ku anjeun ngaranggo Sedan. Maklum istri oge mertua tere teh estuning perceka pinter nyarita. Namung karsaning Gusti anu Maha Suci takdirna henteu beunang dipungkir papastena henteu kengeng ditolak. Duka kumaha margina dicadas pangeran mobilna selip mengpar kana jurang anu sakitu lungkawingna mobil sareng anu tunggangna tadayana hancur henteu tiasa mulih deui ka Cianjur. Tah sakitu ringkasna dongengna Nyi Siti Aisyah sareng ngalakon putrana teh sur Neng Cahyaningsih. Sae pikeun untung ka urang sadayana menggah jalmi mah sadayana oge sami boh menak boh kuring kaya sareng miskin oge
aya dina kakawasaan Gustina. Sadayana oge diatur nama kumantena. Dugi kawengi pisan ngagumreng bae sadayana sarosonoan. Enjingna tatamu marulih ka tempatna masing-masing nu kantun teh panganten bae Ibu Ningrum sareng carogena sareng Ibu Siti Aisyah. Raden Raharja sareng istrina tetep tumetep di Bogor nyalikan bumina anu kengeng ngadang dosan di gang teh. Panyawatna Raden Raharja sehat pisan. Kantun sami bingahna bari ngaping putra ari Ibu Aisyah sabumi bae sareng putrana Dr. Muhyan. Dina hiji sore kalaresan ade sorena sareng caang bulan Neng Pujati keur calik sareng caroge di payunan bumina nuju nariis. Kakuping Neng Pujati nyarios ka carogena. Kang, ari abi sok emut kana impenan kapungkur teh bet leresnya Kang. Ku urang kasorang. Ah, bari oge Neng. Entong ngemut-ngemut nu kapungkur. Akang oge jadi sok ingat kana lalakon harita teh. Keur waktos engkang dihurup di gedong kosong teh arek di pestol. Harita rarasaan asa antara paeh jeung hirup. Nyariosna kitu teh bari narik angkengna Neng Pujati dicaketkeun calikna, dirangkul bari diambung damisna sareng disuun lambeina. Urang kocapkeun ayeuna pamirsa nyaeta ramana Dr. Muhyan. Pas sore di bumina Kolonel Suherman nuju ka tatamuan Kurakana Mayor Radimin saputra garwa sakantenan ngalongok ibuna nuju di Jakarta. Nuju caralik di payun bari ngarobrol garumbira pisan. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.